Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring ayu di kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi baris mintonkeun hiji monolog Sunda anu jejerna sieun karya Yusuf Muldiana. Wilujeng nyakseni. Hiji rohangan urut gudang nu karotor pinuh ku ramat lancah. Alas pamincakana ku taneuh beureum. Aya hawu tina batu hideung anu sagedengeunana pinuh ku tumbukan suluh. Tina jandela jeung tina panto anu melenge tur rereketan katempo aya tali timba nandakeun yen lebah dinya aya sumur. Di beh tukangna deui katingali loba dedaunan nu narapel dina dahan-dahan tatangkalan. Aroya ketebak angin anu mejeuna ngagelebuk. Senebeureum bebela tina hawu bebarengan ku haseup anu ngebual cai dina panci luhureun hawu geus rek saheng. Aya ranjang dipan, aya amparan nu geus saroe, drem-drem kosong, ban-ban urut, pelek sapeda, kadrus-kadrus urut, jeung barang-barang sejenna pabalatak di eta gudang. Pacampur jeung jagung-jagung atah, hui, daun sampeu jeung sajabana. Cai-cai hujan anu napel dina lalangit gudang teu oleh keclak kana drem. Sorana musik sunyi mata kareueung. Botol-botol galon ditalian ku tambang. Ngagarantung jadi ayun-ayunan. Saluhureun sirah jelema anu keur nangtung daun galon nu ngagarantung ti gulawir katiup angin nu asup tina liang-liang jendela gudang. Salah sahiji galon anu ngagantung nyampakkeun ditumpakan ku salah sahiji awewe. Bari gugulayunan leungeunna mentang pageuhna-keur kana tambang nu nalian eta galon. Beteungna ngureuyeung, reuneuh geus meh 8 bulan. Panon narawang nembus langit, ngahariring sabari ngalamun. Jimangsa si Nino teh nembang. Bari ngahariring sabari ngadahar jagung, cipanona rembay masan pipi. Laju manehna cumarita semu ambek kapegung. Lalaki eueun nu baleg hiji acan, kabehanana teu baraleg, garelo sia aredan ngaraco sariga jurig. Heuh tah lalaki saredeng teu tarangtung jawab siga bangsat, deuleu teu aruyahan sariga sato jalarahanam. Leuwih-leuwih ti Firaun teu baroga hate dasar ucing garong, keong racun, durjana cinta, begal asmara. Sumuhun pameget mah neng sadayana oge. Tos wareg nuang cucut teras ngagilicir. Pameget mah jahat, pameget mah waduh. Heueuh tah lalaki tah wuwejet hate aing teh beurih. Lalaki teu si Ubik, teu si Darwi, teu si Rocky jeung si Bulong. Lain pi kasebeleun deui eta mah. Geus pi anjingeun, anjing edan, hayang nyiduhan, cuy. Inget yen manehna keur naheur cai turun tina galon, sukuna nahan kana drem anu ditangtungkeun paranti manehna naek jeung turun. Manehna geus turun tina galon, buru-buru muru panci dina hawu, caina keur ngagolak, tutup panci dibuka make panyempal. Geus ngagolak pita tadi jigana disiukeun kana panci, caina gelas ditutupan diinum saeutik-saeutik. Sanggeus kitu manehna ngorehan ruhak sabari nyokotan bubuy hui anu dikubur nalebu. Hui dikumpulkeun luhureun drem, dicokot hiji ditiupan sangkan tiis laju dipesek.
Di dahar bari samutut jeung bari ngusapan beuteung bereyeungna tuluy nyarita ka jabang bayi. Saha atuh bapa hidup teh, si Rocky, si Balong, si Ubik, si Darwi, atawa si Gopar? Lima-lima anak teu tanggung jawab, areueuh kawani ngan hayang ngeunahna hungkul. Narumpakan aing, ayeuna kari-kari aing geus reuneuh kabehanana culeos, eueuh nu wani ngaku saurang-urang acan. Arah repes meer, laletik buri, aing jadi nalangsa, tuluy manehna lumpat ka lebah panto anu melenge, nempuk kaluar asup deui ka jero gudang bari cumarita deui. Kamana si Parmi? Geus 3 poe teu datang-datang ka dieu, moal kumaona mah? Beas pamere biasih geus tereh rudes, geus waktuna ngaliwet jeung dahar tengah peuting. Jeung meuni gede-gede teuing deui, ku beuteung teh moal kitu budak teh kembar. Kumaha mun kembar 5? Dumeh nu jadi bapak anak aya 5an. Dibaturan ku Kang Toni jeung Teh Tike, lancek-lancek kuring tapi biasih teu ngaku yen manehna geus ngampihan kuring. Berbagi video tentang Eksen sosial, batuy manehna pendidikan, bisikan. agama, dan video-video menarik lainnya. Si bapa jeung si mama Demikian percayaeun ulasan ka singkat biasi, channel YouTube biasi Krishna dianggap Eun, teu kemasan nyaho. lokal Nanaon untuk soal perkembangan kuring dunia. malah biasi api-api ceurik. Gegara barang ngadenge kuring budak nu kungsi diasuhna teu balik-balik ka imahna aya kana 2 bulanan. Jadi geus 7 bulan ka ayeuna. Duh, tobat teuing anaking, nah kamana angkatna cenah. Neng Nino teh juragan. Harita biasi gegerewekan kawas kitu. Geus kitu manehna nuluykeun deui carita. Harita kuring ngadenge suara Kang Toni keur nyarita ka Teh Tike sabari lalempang ka dieu. Tike moal kitu biasi teh ngabohong mah ka si mama jeung si bapa. Bisa wae biasi nyumputkeun Nino. Hayu urang tempo ka gudang. Suarana kadenge tarik lantaran geus deukeut ka dieu. Teh Tike geus aya di dieu. Kuring ngadegdeg ngejero dreum bari motoran beungeut areng dina dreum saawak-awak jeung beungeut. Kuring hideung siga lutung bikang. Nino Kang Toni eta ngageroan kuring jadi ngadegdeg pisan. Jeung Teh Tike, Nino kuring beut ngadegdeg saawak-awak aring geus kapergok. Mun ceuk kuring harita kapergok sigana kuring rek api-api gelo atawa nyungsieunnan jiga juri jigana. Nyebertikeun gelo. Bahasa kuring nyumput dina dreum kadenge deui suara Teh Tike jeung Kang Toni. Moal aya di dieu si Nino mah da berangan atuh si eta mah. Moal wantuna nyumput di dieu di tempat anu sakitu pikeungeunana. Har ari Tike jalma mah bakating kusieun bakal bobo kana berangan, tapi Tike mah ku ngartos Nino teu uwi-uwi naha kabur naha aya nu mulih tapi ari kabur kunaon moal kitu aya nu roga hala mah nepi ka maotna. Geus tuh mikir nu lain-lain. Ayeuna mah urang pariksa ieu gudang tah buah-buah Nino keur nyumput di jero dreum. Manehna karabur sabot duanana ngadeukeutan dreum. Kadenge aya suara kairag-rag tina langit gudang nembrang kana dreum nu belah ditu. Kang Toni jeung Teh Tike ngajurit bakat luas atuh campur sieun tuluy lompatan keluar ti gudang eta. Yang salamet keluar kuring teh dina
jero dreng teh kuringnya kalau pada mama kuringnya kalancek lancek kuring tapi kuring sieun balik kuring sieun dirajam teu kapae gara-gara lalaki anu limaan muka rabur teh ngabalukakeun kuring kecelakaan untuk minagalong kuring nyamu kabeh lalaki kurang ajar wanci nincak kelas 1 SMA kuring bobogohan jeung Farhan budak pesantren jalmana soleh betul ibadah Allah pika resepeun eta tah jeung Farhan teh tapi umurna teu lila jeung Farhan ninggalkeun alam dunya katarajang penyakit lupus ngan 6 bulan kuring pepecangan jeung manehna setahun di eta kuring bobogohan deui jeung Kang Omar tukang adzan di Masjid Al-Wadudu jelema bager tur sumeah kasasama tapi kuring ngan 3 bulan papacangan jeung manehna lantaran Kang Omar manguat katabrak mobil antukan kuring komo bobogohan deui jeung jelema bager bisi pondok umur deui kajenteng bobogohan jeung lalaki buraung pacar buraung masuk panjang umur jelema bager masuk gancang modar wanci masuk gancang modar ngamimitian nicak kelas 3 SMA kuring boga kabogo ngaranna Rocky anak jelema beunghar direktur di salah sahiji perusahaan gede Rocky kabeukina mabok jeung judi si Rocky kuring diajar ngarokok jeung minum alkohol kuring jeung Rocky pepada borojolan tahun 2000-an nggak lupa ya Rocky ngajak kuring jalan-jalan numpak Ferrari bareng hiji wanci Rocky ngajak kuring camping ka basisir laut kidul di rejengan ku 4 babaturana Ubik, Darwi, Bulong, jeung Gupat kuring memasang tenda di basisir teh marena mah lalaki teh eueuh kabelul kuring mah geus bisa biasa diajar masang paralatan kieu mah di pramuka kuring teu nyadar yen basaker camping teh kudu dibere obat perangsang kuring ditumpakan silih genti kulimaan sababaraha waktu ti harita kuring remen bolos sakola lantaran geuring kuring reuwas barang ngadenge bebeja ti dokter puskesmas yen kuring keur kakandungan 2 bulan hate asa kabetar gelap kuring minta tanggung jawab ka kabeh lalaki nu ngarenahan kuring tapi anu wani ngaku malah mere saran ka kuring pikeun ngalakukeun aborsi mah upami salah sawios putra istri mama aya nu bobot di luar kumaha mah waktu harita kuring nyarita ka mama saacan kajadian eta kungsi kuring nanya kitu ka mama di hiji peuting bari lalajo TV mun aya anak mama nu kitu moal dianggap anak deui ku mamah mah eta budak rek diusir ku mama atawa dirajam tepi kapae kitu ceuk si mama mata kuring sieun balik ka imah kuring sieun kuring rek nyumput di dieu nepi ka borojolna oro tuluy rek mulang ka imah naon we alasanna kasih bapak jeung kasih mama mah biasi nu nyumputkeun kuring di dieu manya nu sok ngasuh kuring mangsa keur budak biasi oge teu tegaeun ceuk kuring dirajam saprak biasi maot Parmi nu ngurus kuring di dieu tapi ayeuna Parmi ting ka mana lila keneh ka asak
kuring bari muka tutup panci luhur nahu. Ngadeukeutan tembok nu aya coretan garis-garis tanda papageran dijieun tina arem. Manehna nambah pager deui sacakra terus diitung. Geus 150 peuting. Can asa kene wae, asa geus mangjam-jam ieu ngimpi teh. Pangijeng jelema-jelema nu geus maraot. Nini, Aki, jeung Farhan, Kang Omar, Bi Asih, Ustad Uje, jeung rea-rea deui. Nah, kuring ngimpi didatangan ku nu geus maraot. Rumeh geus heula kuring tarang ngahadiahan kitu atawa ieu teh kila-kila terepahe kitu. Gusti Gusti ulawaka nyabut nyawa abdi ayeuna ayeuna. Sim abdi teu acan sia.